upami kanggo tentara mah jadi niat yakin insya Allah bakal ngawujudkeun kana sagala kahayang urang. Jadi ulah nanaon geus istilahna kumeok memang dipacok. Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya Durama nu jauh di Plemuran wanggang di Padesan anu dubuh tepengeuna di lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Tepang deui sabatos biasa di channel Bahasa Sunda. Pesan Ibu Rama ngalestarikeun bahasa Indung. Ngawas, ngawangkong ngabahas wartos nu atos-atos. Priyogi ka uningan kanca mitra sadaya aya di mana ieu? Ieu aya di markas loreng. Identik upami nyebat markas upami teu kagungan polisi pasti kagungan tentara. Nah, kanca mitra sadaya baris diajak nempangan salah sawios putra asli Kabupaten Garut. Karsan janten pupuhu kantor administrasi dan cadangan veteran di Kabupaten Garut. Saha? Nah, janten urang tepangan Pak Mayor Dedi Sampurasun. Rampes. Ada mang. Alhamdulillah. Jadi kawanan teh dibuka lah. Sebaris ka uningan. Tuh ganteng kan. Hatur nuhun. Pak Dedi punten. Upami ninggal keuretan wajah, Pak Dedi teh sapernos teh keuretan seberang. Tapi upami ningali nami asa jiga tetangga. Di mana kawit, kami di mana jujutan. Alhamdulillah hatur nuhun tos di pasihan waktos. Siap. Kanggo simkuring tiasa memperkenalkan diri. Alhamdulillah tos dikenalkan sareng Abah. Atas nama mun. Ari asli abdi teh orang Garut asli tipalih naonnya? Kidul lah, tapi teu kidul-kidul teh. Tengah lebet nuhun, lebetna teh daerah Bayongbong. Bayongbong mah tengah. Nah, gitu. Abi pendidikan pertama di tahun 80. Terus itu ngajeleng ka Sumatera. Makanya tadi wajar aing siga orang Sunda ari beungeut siga orang seberang. Jeung kadang-kadang levelnya lidah tos rada ieu nya. Tos rada seueur naonnya tugas di luar wilayah tataran Sunda. Seberapa lama di luar? Selain di Sumatera? Di Sumatera itu di Medan. Terus pernah di Papua. Oke, aduh. Terus di Aceh. Terus ya kuriling di sekitar Jakarta, Bandung, terus di Suara gue nyapanya. Alhamdulillah. Berarti bapak teh jantan tentara teh tos sabaraha puluh tahun? Hampir 30 tahun lah. 30 tahun. Eta teh tos kasebatna teh asak 30 tahun teh da. Alhamdulillah. Upami ngetang yuswa jalmi mah pangintenan upami nyontor rasul kan cuma 60, Pak. Jantan kuota urang teh dipotong dinas 30 teh. Tinggal. Tapi da eta mah rahasia Allah gitu. Dupi ayeuna nyepeng atanapi mupuhuan naon bapak teh jantan kepala naon itu enak teh. Alhamdulillah simkuring kapercanten negara teh kanggo mimpin kantor anu ngabina tentang administrasi veteran sareng cadangan. Jadi upami nami kantor nama Kanminpet, kantor administrasi veteran dan cadangan. Tah Kanminpet kade lain titik-titik kecepet. Kantor administrasi veteran dan cadangan. Nembe sebenarnya nembe nguping eta. Ruang lingkup Pademelan naon Bapak eta teh? Ruang lingkup Pademelan di kantor Minpet ieu teh nyaeta kahiji merekrut, meregistrasi, menyeleksi masyarakat anu kapungur ngiring berjuang. Veteran teh. Kusabab sesuai undang-undang anu di ieu ku presiden bahwa veteran teh sanes tentara hungkul, tapi tiasa oge sipil oge. Dengan catatan sipil teh kapungkur ngiring berjuang untuk kedah nyangkat senjata wae nya, tapi ngabantu tentara dina kalancaran ngiring nyumputkeun tempat dititah ngincingkeun itu nganter surat sareng nu sanesna cigana
aki dewek oge kitu Alhamdulillah. pun aki ge jalo teu Pak sami ai abi mah sordadu sarua lah tah upami ningal sabaraha jumlah nu dikelola Pak di Kabupaten Garut teh priok kauding aya dugi ka ayeuna Garut teh anu tos janten veteran baik anu veteran pembela maksudna anu ti tentara sareng PKRI anu ti masyarakat tuh kurang lebih 3.000 masih kana seueur insyaallah tah hak-hak aranjeunna teh naon wae Pak anu dikelola ku kantor Bapak teh hak-hak bagi veteran anu masih hidup itu kengeng bantosan ti negara anu disebat tupet tunjangan veteran ya itu persasinya itu kurang lebih hampir 1.700.000 lumayan keur lebaran masa juta ras upami misalna anu bersangkutan tos teu aya tos almarhum turun upami aya istrina ka istrina masih disebatna teh veteran tundayatu tunjangan janda dan yatim piatu veteran tunjangan janda yang yatim piatu tah eta jumlahna teh Kang teu 100% turun janten 50% upami tarina 1,5 juta misalnya janten 750 gitu. Tapi eta buktos negara hadir kanggo nghargaan jasa sakedik oge naon anu parantos diperbuat ku urang tah kan sami tersadaya hirup mamatak ulah sok loba kasieun kudu loba kawani jeung ulah loba cicing kudu loba berbuat ai berbuat mah lamun di dunya ge dicatat ku negara beh dituna di akhirat dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kitu nya ya amin terus ye anu menarik upami wilayah teritorial upami di tentara pan misalnya satuan komando atas tah ieu ka mana lebetna teh upami di kabupaten aya kaitan sareng kodim atau nabi sareng korem eta kumaha garis komandona secara umum ari tentara mah sadayana aya keterkaitan abdi sareng korem kantor abdi sareng kodim cuma dina tugas pokok Kanminpet ini kepanjangan tangan di Kementerian Pertahanan Kemenhan kanggo mengelola 3 unsur tadi di Kanminpet teh kayak urusan cadangan yaitu komponen-komponen nu aya di wilayah Kabupaten Garut khususnya terus nu kadua meregistrasi teh nu barade daftar nu katilu urusan veteran kanggo nguruskeun saha nu kengeng tunjangan saha nu kengeng piagam tah nu menarik mah tadi anu cadangan-cadangan teh eta mah kan komponen-komponen masyarakat nah anu masih aktif atau anu tos veteran oge anu tos veteran itu kategorina lepet dina komponen cadangan itu makanya kan aya organisasi ya LPRI Legiun Veteran di bawah binaan ieu nya sami mohon gitu tah geuning kan sami tersadaya munal pisan ieu nembe kanyaho urang nambihan patulah patali sareng kehadiran veteran Pak kan veteran mah aya batasna panginduna perjuangan Republik teh saacan 45 sareng 45 ka dieu eta masih kade peperangan tangtos ngahasilkeun veteran nu kacidalobana satu tas eta ayeuna di milenial pan teh aya perang naon nu lebet ka veteran engke nu dikelola masih seueur banyak prajurit nu dikintun tugas contoh veteran perdamaian keluar negeri anu ka Kongo anu ka Libanon anu ka Kamboja tah eta teh lebetna veteran ngan sementawis ayeuna eta teh masih sebatas kenging piagam ti negara Mungkin maka payun bakal lebet karena veteran oge engeng aya tunjangan. Tah, matak tong hariwang X anu berjuang milu ka Gaza, anu ka Kongo, anu ka Kamboja, anu ka Libya jeung sajabana selama ruang lingkup perintah negara tangtos bakal dihargaan ku negara. Eta engke bakal lebet karena komponen cadangan, lebetna veteran. Mata kan sok bingung, engke mun veteran nabeak ngurus naon gitu. Ternyata memang berlanjut. Jadi panjang. Ya. Bagian veteran. Gitu. Jadi mekanismenya teh asal kade mukmin ulah ujug-ujug hayang jadi veteran. Hari teh minum aya kriteria tertentu kan. Aya kriteria tertentu. Di antawis kriteria anu paling substansi naon? Aya rerencangan masih kena hidup anu masih hidup terus janten veteran anjeunna. Tos gaduh piagam resmi. Eta mah mudahnya. Nah, janten anjeunna tuh biasa jadi saksi bahkan dina ieuna ge perjanjian upami memang palsu anjeunna ngaku-ngaku veteran bisa dituntut ku negara berdasarkan undang-undang nu berlaku entosan. Tah kitu kan sampai tersadaya gunem catur ngeunaan
ruang lingkup kantor pencatatan administrasi veteran oge cadangan. Kumargi ieu nu ngawaos, ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos sok aya ebar beja kanggo urang dulur nu di luar ngeunaan babasan sepuh kapung. Identik jeung tatara mah Pak. Leber wawane. Terus buta tulang, buta daging. Terus non teh cadu mundur haram dempang. Eta tekad. Tak upami numutkeun Pak Mayor Dedi. Kalimat-kalimat eta teh upami diimplementasikeun ke seorang tentara kumaha? Mun keur masyarakat biasa kumaha? Nah, upami kanggo tentara mah jadi segala sesuatu itu kedah kuniat. Niat yakin, insya Allah bakal ngawujudkeun karena segala kahayang urang. Jadi ulah nanaon geus istilahna kumeok memeh dipacok. Kumeok memeh dipacok. Nah, jadi cita-cita urang ieu kudu gede kawani dina segala hal ge, tapi catatan nu bener. Nu sesuai jeung aturan hukum. Ari kawani ngaruksak mah entong. Eta mun mah kawani ngabangun du mah sok. luar biasa. Nah eta kaca Mitra Sadaya pelajaran nu berharga gunem catur dina spesial ngawaos Ramadan sareng Mayor Dedi. Da ngobrol mah dipanjangkeun panjang, dipendekkeun pendek. Cak urang pungkas deui ka diheula tah kitu kan Mitra Sadaya. Hapunten nu kasuhun pangampuran nu kateda bila basa kirang mermah, kirang tata kirang titik kirang duduga priyoga malum jalmi teluput telepat tina kalepatan. Engke bakal tepang deui sareng Mayor Dedi dina episode anu sanesna masih di ngawaos. Urang teu di handeuleum saya, urang teu di hanjuang siang paranten nyokot ninggalkeun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.